Iyalah Syekh Nawawi sehingga segitu dididik ku Kiai Umar talar Quran. Guru pertama adalah bapaknya Kiai Umar. Sehingga 3 tahun ngapalkeun Al-Quran, 3 tahun ka 3 sabaraha tahun tah? 8 tahun, tidak 8 tahun manehanana hayang ka Jawa. 8 tahun tah mulai ka Jawa teh. Di Jawa, Jawa Timur 3 tahun. Nah, lamun 8 tambah 3 sabaraha? 11 tahun balik deui ka dieu. Saeun balik deui ka dieu dites ku Ki Umar seluruh ilmu 12 pan umur 11 tahun geus bisa kabeh. 11 tahun geus bisa kabeh. Timur Jaya mah kuari geus huisan. Boro-boro 11 12 pan ilmu ieu ilmu pohoan bae. Pohoan bae mun teu neuleut tulisan mah teu jala. Hadena aya tulisan engke mah paling habek kitabna. Itu namun dipaling tulisan jadi kiai na. Wassalam. Intaha. Kurang juga tulisan jadi kiai. Dan satu main langit. Ya Allah ya Rabbi. Didinya dididik dari Ki Umar teh disalametkeun Nisa. Nisa lantaran loba jasa nu masantren umur 11 tahun. Cak bapak nanti jadi Umar, mana mah misah bae belah ditu, misah lah tanarap pasisir ngarana. Didinya lah, mana nanyain podok umur 11 tahun, loba nu ngaraji kadinya ngan aya ilham ti bapakna memeh maot, ieu Nawawi tetep kudu masantren deui. Didinya maot bapakna langsung nyana bebeja ka emah ngarek masantren deui. Cak emakna maneh atuh elos bae dek masantren mah ngan mun guru encan tah balik ulah baliknya emak bae rindu bae ngan emak mah sakitu bae mun guru geus tah balik ka karep abeh ulah sababaraha balik. Aku ruteuh teh emak urang kitu apa henteu masantren ge. Emak urang mah teh hayang balik mah balik bae. Mumpung aya keneh emak jeung abah. Ke betul mah ararese jasa. Waktu balik dulu masantren saminggu balik tuh kadang kecelen mage cek mate aja masantren tanah nah gitulah Syekh Nawawi ngan Syekh Nawawi mah boga kaistimewaan hiji di umur 11 tahun begitu masantren ka Jawa nyana teh dititipan tongkat sungken dititipan ku saha eta ku nu gaib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nawawi anjeun berangkat poe Senin berangkatna titip ieu tongkat bawa ku maneh. Ka mana bae ulah datang ka teu dibak. Cek cenah kan kula mah budak, nu make tongkat mah kudu 40 tahun. Umur 40 tahun gua ieu kiki-kiki teu make nyana besi pajar kolot bareng. Dipayung mege henteu teu komo kula henteu. Tapi Syekh Nawawi kita mau bawa baik ya mah. Sewaktu-waktu ayat kepentingan bawa. Ditanya saha ai aki ulah nanyakeun ngaran satu ketika bakal kapanggih deui ke Mekah. Ai kitu bakal ke Mekah cek Syekh Nawawi caki zaman hesekna. Pokona kuari bawa ke kapanggih deui di Mekah. Jum masantren berangkat na Senin. Antak kolot baheula guru-guru urang masantren ke Senin. Ayah tah urang tulus di Syekh Nawawi. Oh, kalau di dia saingan ini mah salah asal. Saingan hese bae. Nganyakeun kana pesen aja penan pesen aja hese tante. Hese kalau bae. Aduh aku bae hese. Salah sajing Senin ge. Berangkat Syekh Nawawi langsung ke Jawa. Dibawa bae eta aya ngaran Kiai Arifin di Jawa Timur. Masantren lah didinya. Saeun masantren cuman satahun kaduana geus kita balik teh. Istilah masantren ka mana-mana deui balik baik kecuali anjeun teh ieu bakal diudag-udag ku musuh di Banten mending ke Mekah bae. Kuari mah geus balik 2 tahun. 2 tahun masantren di Kiai Arifin. Baliklah Syekh Nawawi lumpang selain naik Innova.
lain naik Avanza. Haji Jamal mah kuaring geus boga anu gede teh nu jangkung mobil naon kadang-kadang. Ki Jamal mobil naon teh nu jangkung. Kula ge teh nyaho ngaranna. Pokoknya jangkung ge pokona. Gede namanya. Ki payung aya bae. Harus narik berkat belum. Masalah gitu. Yuk kita cerita dongeng guru urang. Tenar sadunia berangkat di Jawa Timur numpak datanglah ke Alas Roban. Di Alas Roban jeung hiji letih jeung lesu anu luar biasa. Teu tahan. Leles. Nya hayang dahar, nya hayang minum, nya hayang sare. Teu kuat. Kemana icekeun ieu pas di Alas Roban? Kudu nyilid jeung kudu sare. Nah iyalah ningali aya lampu dua kurung luar biasa. Asana itu saung caknya mah ieu. Asana itu saung. Beuki ka jero ka Alas Robana, beuki ka jero bener aya saung. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditendenglah tongkatna di jero saung, nyanana ka jero. Aduh, nikmat amat cakna ieu. Aya ampar segala rupa. Lan tuku si bebeja kanu bogana geus kajeun di luar baelah. Aya lawang ka jero isuk-isuk bedek bebeja geus teu kuat biasa. Langsung bae jana sare. Kudang ngadenge azan. Allahu akbar, Allahu a'lam. Azan di mana jadi leuweung tapi kadenge kudang subuh neangan cainya. Begitu neangan cai wudu, beres wudu salat subuh, mantap salat subuh kadinya deui kaguha kanaon ka saung dicokotlah kunyana tongkatna. Begitu dicokot aya getihan. Luhurna kaget cenah kok aya getihan barang dideuleu nutup orai. Orenganan nyana sare teh sare di jero baham orai. Nukunyana dipake ampar teh letah orai. Masya Allah. Nyana ge kaget. Dideuleuan nyana teh lain orai saung bae. Geus beres cedak ieu bae. Itu je orai. Berarti aya eta tadi dinya. Ya Allah disalametkeun ku Gusti Allah. Begitu manehanana ngadasieun ngomong orai. Kula di dieu geus ratusan tahun dititah ku Gusti, justru kula titah ngalentuhan awak dipersiapkeun jang sare anjeun di letah kula. Wih, orai ngomong ka cenah lawan. Urang mah anu digotong kunaon boro-boro ngomong orai. Naringkel nyatek urang ngantu modar doang. Ora sare di dinya. Terus salam atuh cenah we assalamualaikum ya orai. Waalaikumsalam nawi hati-hati ka orai silih salam. Masya Allah karim istimewa cenah. Baliklah ka dieu. Balik ka dieu ka Purwakarta ke Syekh Yusuf Asem Balawi. Di dinya Syekh Yusuf nyarita ka murid-muridna magrib bakal aya murid kula iwali. Padahal dia jadi wali, iwali ngomong sing hade nya kemudian hormat sing hade ulah kumaha awas hati-hati bener besas magrib dah dihormat ku kabeh cek senawe kunaon dihormat ai tina hulun ka aing ku dihormat bungul senawe dihormat aya jaya malah goblok teu ngahormat siapa oh sabalikna senawe mah dihormat ai haji jaya mah hayang jadi hormat awas ya kun pasol gitulah Syekh Nawawi didinya terus Syekh Nawawi masantren telilah hanya sabulan kaduana tukang sasapu di bumi Syekh Yusuf Asem Balawi sasapu ngepel pas ningali di meja Syekh Yusuf aya masalah cek Syekh Nawawi aya masalah esein apa naon nganeuleun ke guru ke salat duha digeraneun kumaha dijawab di sarahan wa'lam wassalam titik-titik telepon deui tadi parengan Syekh Yusuf keur ngadoa ka Gusti abdi boga masalah geus sabulan ieu teu katebak ku abdi coba pang merekeun ilham tibana ieu teh datangna coba jawaban teh salat duha tas ngelengis terus ka kursi tadinya ngalian kitab dibuka aya geus aya jawaban disaeungan wassalam titik-titik
Batumun Haji Jaya mau wassalam Nur Jaya. Ya Allah, Masya Allah. Kita yakin langsung ke Kiai Ainu patrol poe ieu saha? Hiji dua tilu. Oh, diantaranya aya Nawawi. Masya Allah. Panggil Nawawi tadi. Wallahi, cek guru Nabi itu ngaku demi Allah. Kaulah dengan rendah hati pakai bahasa orang da Arab na panjang. Digur talar sebenarnya bari. Aya Arab lagi. Wallahi, demi Allah, anjin adalah lain murid kula tapi guru. Ciri. Syekh Nawawi ciri kula mah murid. Ieu saha nulisnya ngaku. Nuhun buatan abdi. Alhamdulillahirabbil alamin langsung di aku. Min kunaon wassalam titik-titik embung kanyahoa. Embung kanyahoa. Batur mata boga kabisa teh embung kanyahoa. Haji Nur Jaya mah tangtangan gua ieu. Ilmu saya ketrokeun. Kakek mah kacang meureun ditentrukeun. Waduh. Ya Allah, Syekh Nawawi istimewa. Idinya langsung kita balik. Ingat ka indungna ulah waka balik mun gurusan kita balik. Idinya geus beres kita balik Syekh Nawawi ka di kebenaran Belanda diurang ka keur muji nahris. Syekh Nawawi boga murid di antarana uyut kula Ki Hairun. Kula anak abah kula putra Abah Haji Romli putra Ki Hairun teh masantren tah di Syekh Nawawi. Umurna kolotan murid daripada Syekh Nawawi. Ngaji teh tamat-tamat Ki Hairun mulhat bae nya mah hobina mulhat truk daerah aja. Wari truk daerah itu mulhat enteng mulhat ieu alfiah di kumis. Aduh, alfiah di kumis, ai mantek di bulu suku. Giliran dipagahkeun atuh emang kumis jadi kerok beak kabeh. Nawawi istimewa jasa. Masya Allah, balik ke dia Belanda nang gitu ngaranna manggil Syekh Nawawi sekali, dua kali, tilu kali, ternyata bener Syekh Nawawi teh rek di rogahala rek dibunuh Syekh Nawawi. Ingat kaki-aki teh kayak kapanggih di Mekah nyalametkeun diri Syekh Nawawi murid sakilobana di dieu jeung dibutuhkeun di Banten jeung manehna hayang mudalkeun ilmu ka ahli-ahli Banten tapi situasi jeung kondisi anu henteu memungkinkeun berangkatlah Syekh Nawawi ka Mekah nyalametkeun diri. Syekh Nawawi teh umurna waktu nyalametkeun diri umur 15 tahun. Ka Mekah teh umur 15 tahun. Masya Allah, urang mah 15 tahun kiih can lempeng. Syekh Nawawi geus tilu di otakna ieu ku ilmu. Di dadana geus tilu ku ilmu. Berangkat umur 15 tahun ka Mekah. Langsung cicing di Syib Ali teh kira-kira 500 meter ke haram. Eta Syib Ali belah dia Syib Amir, ieu Syib Ali belah dia nu kuarima ieu jadi istana raja. Berarti disebutna gunung naon? Jabal Abi Kubais, Syib Ali, Syib Amir. Atuh dikir-kir ge bisa kamu hese. Nah kebelah dia Sublel, kadena Palak. Dia Palak Godim, kebelah dia Palak Jadid, nah etalah Mekah, mengkebelah dia terus jalan ke Jihad Sud kayak gitu. Nah inilah Syib Ali, didinya lah Syekh Nawawi ibadah ka Gusti Allah. Boga guru hiji Kiai Dahlan, dua Kiai Nahrawi, nomor katilu Kiai Dimyati, nomor kaopatna adalah Kiai Ahmad Khotib. Umur 15 tahun Syekh Nawawi pas ke ngaji di Dimyati, sebulan ngaji di Kidahlan, dipanggil Nawawi ka dieu. Ieu budak agahan. Aya naon itu? Mama rek ngarang kitab mungkin ngabutuhkeun bangsa budulanan. Ieu Nawawi budak pagahan lah. Tirage ngaji jurumnya ngaji sangka alfiah. Teh mama rek ngarang. Tengah jawab sih Nawawi. Ngaleos. Mudah-mudahan ngan sakitu datang ke kamar kieu. Daripada guru repot-repot mending ku aing beri pangaran teh.
repot biasa Syekh Nawawi. Repot amat guru tinggalkeun murid bubulanan mungkin datang ka satahun bisa. Ieu mah bebeje bae ka babaturana ampura bisi guru neangan. Ieu kitu keur nyilih heula Nawawi sakedeung moal kebal. Gegeraan bae nyana istikharah ka Gusti, beunang kabeh tek dikarang kunya. Hanya 2 minggu, wakila adalah 2 bulan. Panggil ku guru Nawawi kebal amat, coba titah ka dieu. Dibawa kadinya ngahareup. Assalamualaikum. Sampura. Gila amat ieu aya naon. Kula mau ngarepotin guru daripada ninggalkeun murid bubulanan bahkan satahun. Kula mah ieu pangningalikeun we kita bieu. Begitu ditinggali ku guruna Kiai Dahlan. Ya ieu mah nu dikarang ku aing. Sapinah teh eta sapinah cuma 2 bulan Ramadan tanggal 1 anggeus Syawal tanggal 30. Ya Allah, eta ngurucut cai mata. Guruna nu ngaran Kiai Dahlan ieu deuk dikarang ku mama. Ku anjeun dipiheulaan, masyaallah. Mama mah bungahna luar biasa. Ku bisa sarua kieu. Ditangkep Syekh Nawawi umurna kakarak 15 naik ka 16. Ya Allah ya Rabbi umur sakitu ngarang sapinah tanggal 1 Ramadan selesai tanggal 30 bulan Syawal. Langsung guruna aing mah gahan naon dia tuh kasih ieu. Naon kudu dipagahkeun ieu kos ieu model ieu murid. Ya Allah ya Rabbi dipanggil aku Ki Marzu. Awi tadi sosohore. Gitu kurang jadi sosohore. Karangan sia eta deuleu di tukang kurang alif hiji. Sedangkan Ki Marzu geus buta. Ki Marzu geus buta mamang daripada Syekh Nawawi. Cak Syekh Nawawi aing eleh ke ada buta. Nyana nyahoeun teu deuleu ka kitab aing kurang alif hiji. Coba ditingali bener kurang alif hiji. Tidinya nyana minta hampura ka Ki Marzu. Hampura kula turunan ilmu. Mantap ke langsung sombong. Guru sia kos kitu. Lain sombong karunya. Masalah guys, Masya Allah. Eta teh aya Syekh Nawawi mah 2 bulan eueuh jol aya karanganana. Ki Nurjaya ge pernah leungit. Pernah leungit. Dijangan ku Pak Ucu. Jaya ka mana Nurjaya? Jol teh bener. Pas mana ya? Tas mana? Itu tas mana? Ai pada barang dibales surat cinta. Orang mogok belajar cintana ditolak. Emang lo potongan ditarima ini nama. Ya Karim, jauh amat beda Ki Nurjaya jeung Syekh Nawawi nya. Masya Allah, Gusti Allah Agung. Itulah Syekh Nawawi, keistimewaan Syekh Nawawi itu semacam eta. Ya Allah ya Rabbi. Terus nguntit Ki Marzu ai dimang mamual di sanurunan ngan coba Ki Khotib aya Ki Khotib Asyambasi tadi tuh ceri Ki Khotib minta ilmu anu model Ki Marzu ilmu na nama teu milik tapi nyahueun kesalahan kitab kula. Tah kula mah hayang kos kitu, mun bisa kos kitu kumaha? Atuh hebat bae Syekh Nawawi teh. Moal dibere ku. Sieu mah hayang hebat. Atuh kumaha bae pokona mah kula turunan bae. Kana naon diturunan hiji syaratna kudu boga bajuna ulah leuwih ti hiji. Nomor kedua daharna kudu 3 huap bae. Lain 3 huap. Haji Jaya mah 3 huap dihitung 150. Waktu sama ngalewi. 3 huap bae. Nomor katiluna mun sare ulah pakasare kecuali geus tunduh. Jam sabaraha? Penting ketunduh ulah sare. Berang ketunduh ulah sare. Can dibere tunduh ku Gusti Allah ulah sare. Eta bae lalaksanakeun memeh dibere ilmu ku Ki Ahmad Khotib Sambas seperti eta Syekh Nawawi. Milik Syekh Nawawi ti babaturan anak umur 16 tahun ke 17 mulai serba hiji bae Syekh Nawawi. Sanggeus serba hiji bajuna kuli mawaan cai Zam-Zam. Tidinya daharna ke boro-boro keur loba, keur boro-boro keur loba ge tetep 3 huap bae.
mal katuturkeun ku urang. Tidinya lah dengan cepat dipanggil ku Kiai Ahmad Khatib Syambat, maka Syekh Nawawi diturunanlah ilmu Thariqat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Sarua tah jeung kiai itu nu gambarna aya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Latif jeung sederetan kiai-kiai nu di saat eta. Begitu Syekh Nawawi boga ilmu eta kadeul aras, kadeungan segala rupa, sakumaha nu dina hikam teh. Kadieu deui Syekh Nawawi ka Jakarta, kadieu ka Jawa lantaran disuratan ku ulama dieu perkembangan Belanda anu dahsyatna luar biasa. Maka Syekh Nawawi menganjurkan kepada seluruh ulama harus ikut berjuang melawan musuh-musuh Allah. Gerakan Syekh Nawawi disikapi ku para ulama di Banten terutama siap satu suara dengan Syekh Nawawi dek ditangkap ku Belanda, dek dibunuh, berangkat deui ka Mekah, di dieu ngalanjutkeun Syekh Abdul Karim. Itulah Syekh Nawawi anu luar biasa, jaba ngajina anu geus kamasyhur internasional, kemudian boga turunan di Sunyararas. Jadi sifat kepanglimaan perangna anu luar biasa sebab terus di Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Nah iyalah Syekh Nawawi nu ku urang kuari diaji kitab-kitabna seperti eta. Saeureus ka Jakarta kapangihlah manehanana jeung Habib Usman. Habib Usman ngadenge aya Nawawi, Habib Usman jadi mufti di Jakarta. Syekh Nawawi balik ka dieu, dipanggil ka Jakarta. Ka Jakarta Syekh Nawawi sasalaman pelukan sanggeus kitu ningali di Pakojan keur ngabangun masjid eta Habib Usman di Pakojan. Begitu ditinggali Syekh Nawawi, ieu kurang ka dieu saeutik ieu Syekh Nawawi kurang sedikit menurut palak begini tetap Syekh Nawawi kurang ka dieu saeutik ieu kurang ngaler adu argumentasi tuh nu eleh nu menang. Kata Habib Usman diajak ka luhur belah bimbah ditoel ku Syekh Nawawi. Syekh Nawawi na umur 16 ke 17. Habib Usman jadi mufti. Bib lihat ayo apa, Masya Allah, Baitullah kadeungan Baitullah langsung ditangkap ku Habib Usman teh. Lek diciuman, mundur data tangga geuling kabehan. Embung dicium embung Habib Usman marah lantaran embung diciumna Syekh Nawawi. Syekh Nawawi embung ngomong kunaon sih embung dicium? Pan kula mah ieu mah lain Habib, mestina kula nu nyium. Pan lain Habib ge maneh teh boga warasatul anbiya lantaran boga ilmu anu luar biasa. Ieu teh ahli waris Nabi, kula wajar nyium maneh. Teu bisa cek Syekh Nawawi, kula nu kudu nyium maneh. Pak embung ngaguling. Ai Haji Jaya mah pahayang-hayang cium dong. Aduh ampun, Masya Allah. Ai diondang bagi kieu bae na masa. Ai nu cium tangan we. Hei, cium. Ya Karim. Allah Karim Syekh Nawawi poharaja. Tidinya lah sangat dihormati ku Habib Usman. Kemudian Habib Usman ngarobah mimbarna. Kula pernah berangkat ka ditu jeung Haji Supendi jeung adi kula Haji Muhajin Tokobe ningali masjid tersebut nu pernah diluruskeun ku Syekh Nawawi. Iyalah di Pekojan. Tak kitulah Syekh Nawawi dan ceritana Syekh Nawawi berangkat deui ka Mekah. Masih lila cerita Syekh Nawawi datang ke Anggeus mah maziahna anu paling istimewa 7 maziah. Di antara maziah-maziah anu tadi disebutkan kakarak ge ayat 2 maziah. Hiji nembongkeun Baitullah, nomor kedua na nyieun sapinah cuma 2 bulan ka guruna. Katilu tadi nebak masalah Syekh Yusuf As-Sambalawini. Kemudian masih loba keneh maziah-maziah anu ditulis ku para ulama-ulama. Hanya etalah manaqib Syekh Nawawi begitu di Istiqorohan ku Kiai Abdul Hamid Suruan tetap bisa dicetak. Di Istiqorohan deui ku Kiai Maksum tetap temenang dicetak. Di Istiqorohan lah ku Syekh Yasin Al-Fadani sebab nyana di antara anu ngomentar tentang Syekh Yusuf teh 40% Syekh Yusuf Al-Fadani anu nyaritakeun keberadaan jeung keistimewaan Syekh Nawawi ketika di Mekah.
kapanggih penulis jeung Syekh Yusuf Al-Fadani, kemudian dicaritakeun 60% hasil ti keluarga anu di dieu, tapi tetap ketika rek dicetak ieu insan aya sampai saat ieu manakibna geus terangkum, tetapi tetap masih encan aya izin cetak. Wallahu a'lam kumaha bawa. Nah ialah di antara keistimewaan Syekh Nawawi, masih loba keneh, masih keneh maziah-maziahna, urang mah tinggal bangga bae ka Syekh Nawawi anu nyana aslina ieu adalah orang Banten. Urang teh urang Banten. Jadi tatangga jeung Syekh Nawawi. Di antara Syekh Nawawi keistimewaan kecerdasan Syekh Nawawi eta ditanyakan ku ulama Mesir ketika manehanana tungtungna ketika manehanana ieu naon kitu ngarang-ngarang sakitu istimewana. Pertanyaanana cuma 5. Gitu lah. Kunaon bisa pinter gitu. Jawabanana teh dijawab ku Syekh Nawawi. La. Jawaban leutik. Urang mah surat mau 5 lembar. Kursi nama etik jasa. Itu mah ngajawab 5. Dijawab, wah, harusnya 5 teh. Kenapa kok orang Indonesia cicing di pasisir biasana beki lauk, lamun beki lauk eta biasana itu cerdas, tapi kok ieu mah secerdas ieu? Dijawab ke Syekh Nawawi, wah, sanajan di sisir laut teu pernah ada harta petek aja. Adi Jaya mah petek mati lo tombol mah terus. Nah iyalah aya deui kawal lain kitu suratna. Kaifa dijawab waktu. Masya Allah 2 versi. Iyalah keistimewaan kitu Syekh Nawawi mantak aya bae wiridan ti Syekh Nawawi, wiridan kitu pantang laut. Allahumma ya aliyu ya Allahumma ya alimu alimni ila kada wa ya mubinu abinu ila kada, terus itu doa pantang lauk mun janti belet bae. Nah iyalah kudu di pantangan lauk ulah sok ngadahar lauk aya endog mah atuh teu naon lamun teu jeung endog papan teungeuna aya lauk pantang aya endog terus sarua bae mah. Jadi Syekh Nawawi itu seperti eta. Nah iyalah guru urang istimewa Syekh Nawawi ke Ahmad Khatib Sambas kabelah dituna setik deui naik ke Kiai Zaini Dahlan, kabelah dituna ke Kiai Ahmad Syato Abu Bakar Syato numandak Syekh Fadani ma an Abi Bakar Syato an Abi Bakar Syato an Abi Bakar Syato dina tafsirna, dina fikihna, dina qiraatna, dina segala macamna seluruh. Kiai Haji Mas Abdurrahman nikah keturunan Banten ngaranna Siti Syafi'ah. Hasil perkawinan Kiai eta tahun 1850 lahirlah seorang bayi di ngaranan Asnawi di Caringin. Lahir Asnawi hiji lahirna teh babari. Begitu lahir sehat gede dididik ku bapakna. Umur 12 tahun Asnawi talar Quran. Percis kos mau arah di dia. Begitu erek dididik takhasus dina Al-Qur'ana kersane Gusti ramana dipundhut ku Gusti. Kaya anu kaget sadayana ge lantaran Asnawi ieu cerdasna luar biasa. Tapi ramah teu leuletik. Kos disapik we gitu tadi. Ramah nakadele pun ku urang jojopos. Kalau masalah jadi sandingnya. Tah begitu ka umur 17 tahun rencana bapana rek dipasantrenkeun ka Mekah dilaksanakeun. Pasantrenlah ka Mekah umur 17 tahun.
lamun masantren ka dieu ti Lampung geus asa jauh dibandingkeun jeung Asnawi Caringin nanaon. Lamun ti Garut ka dieu geus asa jauh bandingkeun jeung Syekh Nawawi jeung Syekh Asnawi ka Mekah umur 17 tahun. Lamun ti Jawa Timur masantren ka dieu lah can sakumaha tamat. Teh Syekh Asnawi masantren umur 17 tahun ke Mekah. Boga guru 3. Hiji Ki Mutalib, nomor kedua Kiai Abdul Hamid Al-Makki, nomor ketilu Kiai Haji Ahmad Khotib Sambas. Dididik kutiluangan lantaran pendak sareng Kiai Ahmad Khotib mata sepuh Kiai Ahmad Khotibna 3 tahun dididik pupus Kiai Ahmad Khotib can Anggris diajar ngaosna. Can Anggris diajar ngajina, can Anggris belajarna, lantaran indung marindu 3 tahun kita balik-balik, berarti 17 tambah 3 berapa? 20 tahun. Datanglah ka dieu, saenggeusna datang ka dieu, lantaran zaman harita sama zaman reuit, maka dipaksa kena hayang dipaksa kita kawin. Hai mamang makan hayang orang memaksa. Bedanya sakit. Umur 20 tahun kawin. Saya umur 20 tahun kawin, siap rekjen pondok pesantren. Didinya ayah Kiai Sohib dimengger ceki Sohib teh Asnawi. Ulah kena-kena bisa ngaji, ulah kena-kena anjing teh geus mahar baca Qur'anna, ulah kena-kena anjing teh geus di Mekah. Aja kulari erek magahan ngaji pondok pesantren malalakona jauh ka ditu. Lain sakadar ngaji Amir Jurumiyah lantaran pondok pesantren maka ditu na teh kudu siap perang. Ulah makanya pondok terjadi Dekian pondok padahal keistimewaan ilmu geus terkenal di Mekah ge. Komo diulang mah lantaran diulah ku Kiai Sohib maka anjeunna nurut. Akhirna anjeunna datang ke Kiai. Saenggeusna datang abdi bade dikumahakeun atuh. Hari encan tapak maulah wani jadi kiai engkena sok kagoda ku pilkada. Kos itu sama seri bomongnya kisapik si asup ke pilkada awas ya ngisan jadi besana jadi orang besi ngagugulukeun doang jadi bahwa salah kugulau ngadukung jasa saja itu sudah bagi bangkrut negara didinya dididik dilanjutkan ku Kiai Ahmad Sohib saenggeus dididik ternyata orenganan lain ngaji nu biasa ngaji alat bagus maher ngaji tafsir bagus maher ngaji fatul muin fikih dan lain sebagainya geus maher berikut hadis selama 3 tahun di Mekah teh mundal luar biasa. Tapi ternyata ayah hiji ilmu nu kudu dipigawe ku Asnawi di mana diciduhan ulah marah, di mana ngaji ulah hayang duit secara kisapik tadi kakarak bisa wiridan geus 50 juta. Santri atah kalau kos kitu mah tuh. Lonjol-lonjol ke wiridan harus dituna santri mah zuhud. dididik ku Ki Sohib cuman tetep begitu dididik can Anggris jadi dididik zikir jadi lantaran tarikan zikir teh macem-macem geus kanyahoan ku ahli zikirna ieu salah zikir teh nu kasieu teh moal manjing ka jeung teuing rebuan ge lantaran salah narik
di dia kisah tafakur ka Gusti coba atuh pangdatangkeun guru kuring ge ku guru deui jauh batu puguh di mana-mana na aya jelema pendek mana di dieu pendek cek eta jelema teh mana asnawi aya kita gade diuk anjeun diuk ditawajuhan beres selesai sampai kalatipah selesai khofina dan lain sebagainya bentak wirid ke keula cek sohib aya anjeun saha teu kudu nyaho henteu keula saha heula teu kudu nyaho kakarak make sumpah wallahi abdi dek siap melaksanakeun naon nu di doa tadi dan abdi hayang terang heula saha mamar teh abdi murid yang merkotib ngaranna Abdul Karim guys berangkat deh ibadah ke Mekah jadi bere duitnya nama mbongan diirinlah keduaan lantaran istimewa guruna Masya Allah hanya 1 tahun eta Syekh Asnawi teh ya keistimewaanna kumaha kakarak umur 21 berarti begitu Syekh Asnawi manteng jasa zikirna keluar ti imah begitu keluar ti imah ningali Baitullah kaget Syekh Asnawi kok di Baitullah katingali kisohib guruna teh bisa ningali cek Syekh Asnawi Baitullah katingali mana tuh Baitullah mana teh kaciri supaya kaciri kumaha diusap ku Syekh naon ke Syekh Asnawi saat bentak kaciri kulagu kita pernah jadi gaya bener ini serius semua ulah ka seriusan boleh jahit nah tuh boleh mana teh kadang diusap jauh cewek gitulah Asnawi umur 21 tahun lantaran geus dididik sakitu istimewana bali ka imah boga pamajikan idinya bebeja ka pamajikan nemeng hampura kunaon ieu mah awak bisa ngaladenan heula ka neng ai kitu lantaran ieu kakak boga pagawean 3 tahun deui kudu cicing di leuweung kira-kira kumana cek mana ulah kakara 3 tahun 7-10 tahun masalah lamun memang motifna ibadah baturai didinya nya nama boga tempat di leuweung zikir sorangan bae pamajikan ditinggalkeun hari tage babaturan kula aya nu tas kawin teh beja pula geus kawin cenah tapi deuk ngaji bae terus baik istimewa berarti berangkatnya pengantin anyar ka naon ka Garut belajar di situ benang 3 poe lain ngaji ngalamu kos kesapik susu ka dulu bae meureun teu kuat kunaon eta eueuh nu ngadidik jalan mohokeunana can nyaho lantaran can dijadikeun pilihan Allah hese atuh kajian kumaha ge lantaran urang titah ninggalkeun dunia sabenerna mah ulah resep ka dunia tapi can aya nu ngadidik cara ninggalkeunna kumaha endahan meuli porkuner haji jaya mah tan dititah ninggalkeun makhluk teh ulah resep ka makhluk lantaran eueuh nu ngadidik jalanna kumaha supaya ulah resep ka makhluk ternyata meuli HP ngadukung jadi tim sukses pilkada oh itu gimana doon jasa lembagaan sakidah jadi tim sukses lumayan sekena saban banin kula mah banina kanyanan doang kanu sejen mah tutama puluh pak min babil alhadin sawak tah beres 3 tahun uzlah datang deui ka rumah kakarak di irina
Kiai Sohib ngizinan, sanggeus ngizinan, jual deui Ki Abdul Karim. Buat ceng pondok. Nyieun lah pondok. Didinya lah terus ngawuru Syekh Asnawi. Istimewa muridna di mana-mana. Terus lantaran zaman Belanda. Jadi beda di NTB ku Belanda. Loba santri, loba masyarakat ku datang Belanda nyenteh. Wah, iya musuh aing jak Belanda. Jadi urang ulah aneh lamun boga santri di musuhan. Ulah aneh. Tah kumaha eta titik Abdul Karim bahasana ka Syekh Asnawi. Ceng sun sir kal wahsy. Jadilah anjeun seperti satok kesir. Sakitu doang amanat ti guru torikohna. Sir kal wahsy. Maneh cicing kos hewan kesir. Lamun dideulekeun antum, lamun ditewak hese. Ditonton antum, lamun ditewak hese. Tah kuari kula dongeng eta teh percis kos guru kula di dieu. Kaya ngobrol jeung urang lalagaan, komo jeung kula mah upekna luar biasa jeung sajeun ge kitu kene. Ketika terojol bae datang lurah lumpat cenah. Teu bisa ditewak nya. Teu bisa. Keur ngobrol-ngobrol aya bae anu make seragaman saha itu camat bangunannya. Terus bae ngobrol ka jero nya nama aju di jero ka mana meureun. Wah, ieu sapi kesit ka jeung kumaha ge. Hese mah aya RPP ge lumpat. Aya sasaha teh lumpat, Masya Allah, percis kuari muridna kinerja jadi itu eta. Percis lompatan dengan maka pendopo. Jadi dibalik itu mana teh jaya. Budak-budak teh kasih budak. Iya lah. Kalau mah tadi ceritakeun keistimewaan wasiat guru ka murid syirkal wahsy eta teh hiji dilaksanakeun ku Syekh Asnawi pohara luar biasa. Nah, di antara keistimewaan Syekh Asnawi diberi gelar Syekh ku guruna. Tadi nama Asnawi bae diberi gelar Syekh berarti tanda nya teh geus siap jadi khalifah. Ditambahan deui Syekh Agung. Eta teh penambahan guru. Nah, tahun 1883 ieu oyag-oyagan Merapi. Nah, didinya lah Syekh Asnawi ningali ke arah Gunung Merapi. Sanggesa ningali manehna ngumpulkeun masyarakat. Sadaya masyarakat wayahna coba ieu nyilip kabeh. Ulah aya di dieu. Lamun percaya ka kula mangga, lamun teu percaya mangga. Nu jelas ulama da pilih kaula jeung pamajikan keluarga jeung santri milik maka miliklah Syekh Asnawi ka kampung Muruy aya kampung Muruy karena kan kaki jamal kalau kita tinggal di mana Muruy eta aya Muruy ini kampung Muruy di dinya nya nyilip beserta keluarga jeung masyarakat berikut santrina andalannya Masya Allah, didinya tanya ada kepercayaan melah si Asnawi karena udah kamari dipercaya tekebal tsunami modal kalau sementara kan mantap mun haji yang ngomong sih ada nya nama keboba di pojok beres sudami turun deui kehendak dibangun deui pondok pesantren tadinya lah tahun 1893 berarti 10 tahun kemudian anjeunna rencana ngabangun masjid didukung ke seluruh masyarakat. Nyeun masjid nu kuari nu urang sok singgah teh dibangun tahun 1893 ngan beres pondasi kayu-kayuna teu layak dipake. Cek salah seorang di Lampung aya kayu gede jasa ngan hese warna coba bebeja ke Asnawi bejakeun kitu ngobrol lah jeung Syekh Asnawi cek Syekh Asnawi Lampung mana Lampung Selatan yuk urang ka ditu ayo
diantarlah ku tokoh masyarakat bener eta tangkal kayu ku 10-an teka tangkal ku gede-gede tangkal kayu cecahas dari warai kayu anjeun teh geus diragaji geus dikampakan tetep hese-hese yang batur ieu mah sakieu bae anjeun dek ditular teh dikampak diragaji ieu mah lain jang naon jang masjid Caringin sakitu bae kamu nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah yuk urang balik ka BH kunaon atuh begitu balik tangkal kayu geus aya di pasisir kos kitu sehat sekali teh mantep kurang dijarahan teh lain ngalawara saha nu mawa eta tangkal kayu sakitu gedena geus di pasisir ditonton ku kabehan sageus ditonton cek sehat sekali teh kudu ditonton engke ge lempang sorangan ka Caringin atau balik kabeh manusia kabeh masyarakat balik tangkal kayu geus aya di Caringin. Masya Allah palingan ulah samarangan orang jadi kiai tah kudu kos sapi yang resep ya kos kitu jadi kiai asana bangun menang mereka kitu urang dulu artinya gara-gara bangun dulu mah ya cek jana ge ngomong lagi rame ieu dinu sepi ngomong geus era dan geusna teger kadengena. Masya Allah, kaserta aja mata inilah sehat Asdawi. Atuh diragajian jadi letak balok-balok nate memang di Lampung Selatan lumpang sorangan mementak sing ade etang masjid eta. Diberi ilham ku Gusti Allah seperti eta bentukna ternyata horing di luhur paranting musyawarah baik musyawarah jeung ulama nu hirup oge musyawarah jeung para ulama nu geus marawat. Jadi bisa musyawarah jeung ulama nu hirup oge jeung nu marawat. Haji Nur Jaya dipercis kos kisapik tadi musyawarah jeung kuntilanak jeung jumlah nu marawat teh geus sarua. Istimewa. Masya Allah karim luar biasa. Itulah Asdawi keistimewaan anak. Di antara keistimewaan anak ini begitu Masjid Banten dibangun dimusyawarahkan salah satu panitia nak kudu Syekh Asnawi lantaran nyana pamajikan anak jini tohana masih ada keturunan di Banten siap Syekh Asnawi jadi panitia ngarehab Masjid Kesultanan Banten begitu siap nyana datang nekat ulama mun masjid can jadi muala kembali ke Caringin dibentuklah panitia saya dibentuk terus mulai ngebangun masjid Caringin Allah duit Allah kayu hese nyana lalampahan dari Kalampung ditanya Kiai neangan duit batu Kalampung mau malih kudu ka Jakarta neangan duit mah di Lampung mah mana aya duit ilmu ulama ngabutuhkeun dana berarti kudu ka Jakarta besi mama boga channel besi mama boga kawalu di Jakarta mending ka Jakarta cek Asdawi cadu masjid kudu nyokot duit dibiayaan di Jakarta duit haram mending ka Lampung cekna saya aya dipercayain kabehan masyarakat tapi nya nama indit ka Lampung ngaji di Lampung sanggeus ngaji ngabejakeun bahwa di Banten ngebangun masjid kekurangan dana kekurangan kayu nah ieu mah beusi dek ngilu mangga beusi henteu ge doana bae ti harita langsung udunan eta teh di Lampung Selatan udunan cukup sakali bae cek Asnawi geus teh kudu 2 kali 3 kali geus hasilnya duit kukula dek di bawah teh dihitung deui tambah duit sapira duit Lampung balik ke Banten begitu dibuka godag teh mahi nah cek sapik tuh ka duit teh kan tapi lain lirik teh mah pik kalau umat teh Masya Allah luar biasa jadilah masjid tah eta ulama asok ngamati dina mankoba dina non kitu manakibna istimewa amat embung nyokot duit di Jakarta padahal mun manehana lalampahan ke Jakarta saucap nyata nyana ngomong kos kitu cadu masjid wali masjid Banten kudu dibangun kudu di Jakarta haram sama duitna mending di Lampung wala maja di Lampung duit mana tuh di Lampung kurang Lampung aja dia jangan duit kudu ka Lampung nah balik jadilah masjid
setelah jadi masjid balik ke caringin telila kadengi ayat kehuruan di Lampung boga murid waktu manehana ngajar di Lampung kahuruan teueuh nu nyaho nyana hungkul ningali teueuh nu ngadenge iwati manehana turunlah nyana ka bak masjid nu handap eta dihareupeun masjid caringin aya bak nya di dinya turun kunjana disimrekeun parom disimrekeun 3 kali parom dicaringin anu disimrekna nu pareum di Lampung. Masya Allah tak orang ini lamun bisa kos kitu teh istimewa. Nah iya walaupun geus teu kudu dicaritakeun anu jelasna eta Syekh Nawawi berjuang anu luar biasa. Setelah eta lantaran masyarakat berbagai lapisan lain dari tokoh Islam bahkan Cina, bahkan Belanda, bahkan Jepang datang ka manehanana. Jepang harita anehun ka Syekh Asnawi loba keanehan-keanehan cuman kafir makos itu dibalik menyali keanehan yang jadi mata-mata akhirnya ditangkaplah Syekh Asnawi di penjara Tanah Abang selama 1 tahun dioper ke Cianjur 3 tahun di penjara selama 3 tahun teureun nya nama beki munajat ka Gusti Allah cak jangan nikmat orang di penjara teh beki nyunaheun ibadah teh sebab ulun ngahalangan iwati diri bae jeung Gusti Allah ya kali bingung Belanda ge lantaran seserian bae jeung keanehanana sok aya tamu di jero LP lobaan padahal dikunci ketika datang kadinya pengurusna dek ningali si surusuk kalau sorangan tidinya ka dieu teh bah asa ngeunah sekian jelema meureun kalau berkalian bahaya ya itu luar biasa. Nah boga anak ngarana eta adalah Kiai Haji Abdul Hadi kemudian Kiai Haji Abdul Hadi dititipan kita teruskan pesantren kemudian minantuna Kiai Haji Ahmad Khatibah tidinya langsung mana anak-anak dikeluarkan sanggeus dikeluarkan terus nyana teh asup ka Hizbullah tak urang lamun nyaho dina mana kibda maca Abdullah Cidahu asup ka Hizbullah seluruh santri asup ka Hizbullah saat eta dek melawan penjajah insan merdeka harita teh berperang santri loba nu korban lain dari dicariin diserang di Pandeglang lain 200.000 nu kena bayonet para rakyat jadi syuhada tidinyalah Ki Ahmad Khatib bangkit yang melanjutkan perjuangan nah jancan cerita dari lantaran singkuring lima dipotong-potong baik tahun 1800 gitu 90 tahun 1900 gitu 90 sabaraha eta tahun 993 pupus anjeunna dikuburlah didinya di basisi disarahan kurang kabehan tahun sabaraha pupusna dijelas mah umurna 87 tahun 87 tahun anjeunna pupus muridna di antarana di Tangerang loba Allah ngajelaskeun tentang ahli-ahli negara khususnya kaum ahli Mekah nu balang kawarah teu iman ka para utusan-utusanana anu balukarna kusebab teu iman ka para utusanana disiksa ku Gusti Allah didongengkeun ku Gusti Allah tentang kaum Kangjeng Nabi Lut didongengkeun ku Gusti Allah tentang kaum Kangjeng Nabi Soleh dicaritakeun ku Gusti Allah tentang kaum Kangjeng Nabi Syuaib caritakeun ku Gusti Allah tentang kabangkawarahan kaum Kangjeng Nabi Hud kaum Kangjeng Nabi Nuh
jeung nabi-nabi nu lainna anu teu percaya ka para nabi-nabina disiksa ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek Gusti Allah sing hade lain eta bae. Eta teh jang percontohan-percontohan, jang itibar-itibar. Ketika negara mana bae kaumna teu nurut ka rasulna, teu nutup kemungkinan ku aing disiksa kaum tersebut. Masya Allah. Konsepna hayang makmur, berlimpah ruah cara kamari. Hiji amanu, nomor kedua wat takau, iman jeung takwa. Masya Allah. Babari di ngomongkeun diucapkeun nama babari jasa iman jeung takwa. Praktek dah Gusti Allah nu agung hese jasa. Boro-boro batur sangkirang urang ge nu sok ngaji bae titah takwa teh hararese. Titah takwa nu bebeneran teh hese lain lalaga. Nah, ieu lanjut ieu. Afa amina ahlul qura ayatiyahum basuna bayata. Di negara-negara anu ahli-ahli negara tersebut ternyata geus para rohoan ka instruksi para rasulna. Kuari urang di akhir zaman negara anu diutusna di akhir zaman mah Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulu iti zaman Kangjeng Nabi berlanjut ke zaman khalifah, berlanjut ke para tabi'in, berlanjut ke atba tabi'in. Kuari urang di zaman kepemimpinan Jokowi. Ternyata barang ditaliti ku urang di negara Indonesia anu tadina 90% Islam, kuari menurun menjadi 85%. Kafir naik di Indonesia, Kristen naik, Katolik naik, Protestan naik, Buddha, Konghucu, Hindu naik, Islam turun. Kajian halana, dia tetap mayoritas orang. Barang kurang ditinggali nu mayoritas di Indonesia teh bahkan mayoritas nu jadi pejabat teh geuninganan agamana Islam. Tapi barang ditinggali moral, nah orenganan moral geus lain moral Islam. Lamun urang kuari ngadenge bahwa di DPR teh neuleuan gambar X3 tarolol. Kuari mah di HP na teh geus masing-masing aya gambar-gambaran susu nu terbuka. Berarti kan resep. Emang kiai resep ulah ngomong ka aing. Elanan ieu mah batur baheula. Eta keur carita si HP na. Keur carita eta bagian daripada moral. Kuari lamun urang carita anu geus kanyahoan ku urang sabaraha menteri anu ngurusan negara urang anu disel, sabaraha gubernur nu eta teh ngurusan agama urang nu disel, sabaraha bupati nu ngurusan negara urang nu disel, sabaraha camat, sabaraha lurah. Berarti moral bangsa teh penggedena bagi geus kos kitu. Kuari neuleuh rakyat, ya Allah ya Rabb. Urang deuli di pengajian kos kieu marake kopeah marake tiung teh. Ketika geus bubar jelemana ieu kene tiungna dipikeun. Di kumaha deui coba ieu? Tarolah urang mah geus kaeusi di jero benak hate ku ilmu. Aya ngarajadadasieun ka Allah, tapi nu teu ngaji. Lamun urang neuleuh di ditu di Cikupa di perumahan naon karana di Cikupa teh
eta kapan anu ngeusianana anu trek-trekan anu ngetrek anak urang anu mabok bukna beureum sabelah teh kapan anak urang anu mamawa awewe teh kapan anak urang hartina anak urang teh jelema muslim da teh moral berarti geus kos kitu ya Allah ya Rabbi ieu moral bangsa teh geus kumaha geus eueuh persatuan jeung kesatuan teh geus teu ngahiji ku ari urang neangan neuleuh nu mabok geus lain di Grogol deui geus lain di Jakarta lain di Bandung deui di hareupeun imah ku ari mabok di hareupeun imah ku ari judi di hareupeun imah ku ari zina berarti moral geus parah jasa geus parah ulah disalahkeun ka masyarakat ku disalahkeun dua sinpani dua penggede hiji ulama dua umaro ketika eta rapi masyarakat bakal rapi ketika eta teu ecrek masyarakat bakal leuwih teu ecrek lamun kiai na bae anu jadi panutan di NU geus disogok atau komo bangsa atau komo umat endeu kumaha deui tinggal kitu bae ulah ese-ese ngan alhamdulillahna NU Tangerang mah sareng henteu maksudna teu kasogok ente kasuap ente mah alhamdulillah sehat mah bener mun lain lalagaan ya bener ya seetik ongkos mah masalah lah teu geus lah iya tuh baheula mah gravitasina gede ketika muktamar NU teh ingin mengikuti selain sekadar ingin mengikuti tapi ingin menyaksikan ti mana berkorban demi NU kuari masyarakat hanya biasa-biasa geus grafik ente tertarik geus mun urang nyebutkeun maunat gede teuing geus naon kitu ngaranna geus sinaran gede teuing geus nusuk nyamber teh naon ngaranna manit mah gede teuing Masya Allah ya urang teh urang edu teh kultur edu urang ye rusak berarti negara ulah disalahkeun umat sebab kumaha nu dua pamarentah rusak kiai rusak umat leuwih rusak pamarentah bener kiai bener umat bakal bener untung masih kene aya di hiji dua pamarentah nu rada bener hada ai bener jasa moal rada untung kiai ge deui lembur-lembur masih kene nu rada bener jasa memang geus hese